Wilujeng siang pemirsa, tepang deui sareng urang dina program Hayu Ulin. Abdi Deisha Nandita Udarani sareng abdi Gendis Fajrina. Nah, dina dinten ieu urang bade mawa salah sahiji liputan ringan ngeunaan salah sahiji program anu aya di Kota Bandung, nyaeta di Mikomo. Nah, program ieu teh janten tujuan hiburan pikeun rumaja sareng barudak utamina dina waktu libur panjang atanapi di akhir minggu. Terus pisan pemirsa, rupa-rupa wahana kaulinan anu aya dina program ieu ngadatengkeun suasana jadi leuwih rame sareng pinuh kakabungahan. Seueur pengunjung anu sumping pikeun nyiepkeun waktosna sareng kulawarga atawa rerencana. Kanggo terang kumaha kaayaan langsung di lokasi, ayeuna parantos nyambung sareng reporter anu parantos aya di Mikomo Bandung. Mangga ka reporter Anggi sareng Keisha anu tos aya di lapangan. Subargi 7. Hatur nuhun ka Keisha sareng Gendis. Nah, dinten ieu abdi Anggi Putri Bunga Oktaviani, abdi Keisha Yulana Sakti atos aya di Wondertown Playground anu aya di Mikomo di Jalan Raya Koko. Nah, playground ieu teh bukana jam 10 enjing dugi ka 9 peuting. Ayo sasarengan tinggali naon wae anu aya di Wondertown Playground. Di bawah sayap ibu, anak ayam tertidur. Bulu halus mengelus, mata pelan terpejam. Anak ayam tertidur, peluk mimpi yang wangi. Dengar angin berbisik, nah istirahat di sini. Anak ayam tertidur, hati kecil pun tenang. Besok pagi kau bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi atas aya narasumber di petugas playground di dieu. Assalamualaikum, hapunten, ngawaga waktosna abdi Keisha Yuliana Sakitri di SMKN Negeri 7 Bandung. Bade ngawawancara ngeunaan playground dieu. Satu acana ieu sareng AA saha? Tepangkeun abi Ari Firmansyah, abi di dia janten keruwahana. Asup kana pateresan kahiji di raha playground ieu mimiti beroperasi di mall ieu. Playground ieu awalna kaping 24 September 2025. Ada teh sacan operasional. Operasional nama kaping 3 Oktober. Mohon pateresan kadua sabaraha kisaran umur barudak anu biasana ulin di playground ieu. Umur kamurang kali nama paling di atas 5 tahun sampai paling 25 tahun ke bawah. Mohon. Terus pateresan nu terakhir anu katiga naon wae aturan anu aya kedah ditaati ku pangunjung nalika nuju ulin di playground ieu. Hiji peraturanna kedah ngangge kos kaki. Lamun misalkan nyana kos kaki biasa meser di kasir payun. Anu kadua ngejaga kebersihan di area-area playground. Terus anu katilu paling ulah ngarusak fasilitas di playground sareng yang terakhir jaga anak-anak jangan sampai hilang atau nggak didampingi. Mohon sakitu wae wawancara ti abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
punten ya teh sareng Teh saha? Teh Dewi. Teh Dewi. Naon alasan utami Teh Dewi datang ka playground ieu? Alasan utama nama murang kali sih. Oh, jatuhnya ayo ngajak ke ieu emang murang kali itu sareng rai oge, sareng ponakan. Salajengna di sadaya wahana nu aya di dieu nu pangajieun seuri sareng deg-degan teh anu mana? Kumaha waktu nyobaanana? Oh, alhamdulillah sih sadayana rauseun gitu, tempatnya lumayan nyaman, meskipunnya lumayan rada panas oge-nya. Ya, utami nama nu utamikeun murang kali we nu nyaman kanggo murang kali gitu. Sadayana oge nyaman sih alhamdulillah. Aduh nahan teh teh. Ya, sami-sami. Hatur nuhun kanggo laporan ti reporter di lapangan. Nah, dina liputan tadi katingali yang kekayaan di playground di Komol teh kacida seruna pikeun dijadikeun tujuan hiburan. Mugia liputan ringan di program Hayu Ulin Diteur ieu tiasa ngahibur pamirsa sadayana. Abdi Gendis Nur Fajrina sareng abdi Keisha Nandita Ubarani pamit undur diri. Dugi kapendak deui di warta salajengna. Wilujeng siang.